Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arga Dinata di acara Jejak Paranormal. Melihat sosok pocong yang melintas, dan itu kelihatan sekali sama saya dan benar-benar seperti nyata. Selalu ada seekor ayam ataupun beberapa ekor yang berkeliaran di daerah tersebut. Itu yang menjadi keanehan selama ini yang ada di pikiran para masyarakat. Sekarang kita ada di lokasi Babakan Baskom yang ada di wilayah daerah Bandung. Di sini kita akan menguak sebuah mitos atau misteri. Dan tak lupa saya di sini tidak sendirian ya. Saya di sini ditemani oleh Pak Ustadz Jamal di tempat gabungan saya. Apa kabar Bos? Alhamdulillah. Dan saya juga tidak bertemu Pak Ustadz saja, sudah ditemani Kiraksa. Selamat malam. Oke, sekarang saya serahkan kepada Kiraksa sama Pak Ustadz untuk menetralisir tempat di sini yang ada apa-apa. Ya kan? Mari, Pak Ustadz siap. Oke, Kiraksa. Ya, siap. Kita akan mencoba untuk menjelaskan tempat ini. Dan insya Allah saya akan memanggil langsung dengan makhluknya. Ada apa itu sebenarnya? Nanti kita tanya-tanya Ya. karena apa penyebab kematian. Oke, kita dulu, kita kawal tempat dulu. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Ya. Oke, Kiraksa, kita sudah di tempat. Siap, Pak Ustadz. Kita akan mencoba langsung memanggil makhluk pocong yang dikatakan oleh masyarakat sekitar sini. Siap, Pak Ustadz. Mari kita coba ya, ritual. Mudah-mudahan Allah mengizinkan begitu hati ini dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada roh, yang mujizat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada roh, yang mujizat hadir. Oh, Akbar. Yang mujizat hadir. Oh, Akbar. Yang mujizat hadir. Oh, Akbar. Ustaz, tadi sosoknya itu ada di sini. Ustaz tadi lihat gak? Iya, ya. Mari kita sekarang coba langsung dipanggil. Kita panggil Ustaz ya. Kita pastikan di sini ada orang-orang yang mana. Kemudian kita akan menunjukkan sosok tersebut di sini, di depan kita. Assalamualaikum. Ustaz, ya kita kunci dulu Ustaz. Allah, Langsung sampai. Benar bahwa anjir teh sok membuat tanah di kampung dia, Nah, Karena saya mempunyai dendam. nah apa bisa dendam itu, Naon tak akibat atas naon? Karena saya terdolimi. Kunaon masyarakat di dia? Iya, Jadi anjir mehan terus ngeganggu. iya. Naon gunana gitu teh? Hah? Goblok sih, Nah, jadi pocong tuh jadi anak kayak itu yun jadi genderuwo. Sama aing dong. Cong, konon mana bisa pai mereka kieu. Baheula aing kieu. Arek marah kaya mula. Ini ada jago nanti gara-gara rela. Kayaknya
Ini aing teh gadag aing teh. Neangan, sia teh Bisa diterima mana ge kami aing teh nyaman naon ya. Lamun kieu we aing mah geus teh sanggup aing. Padahal tingkah lieur aing Bae aing paduli aing tingkah paduli juk tingkah lieur aing lieur aing lieur. lamun ke masih kene eueuh jang dangu jeung deungeunna teuing aing. Oke aing nangan aing nangan. Salak tilu atuh goblok. Lieur anjing. Majikan coblak wae duit eueuh. Ngarokol di serba eta. Kumaha ya usaha? Zaman teh begitu bikin lieur itu. Laras nami istri teh Ucu, Nya mun aya naon kitu, Pak? istri anjeun teh tos ageng namut aksis ka abdi. Nya da abi teu terang eta mah sareng istri abi panginten urusana. Apaan ente teh salakina? Kamu aja pasti tak ku salakina nanon oge. Nya da abi da teu terang naon. Masih abi carogena ge. Heuh, maneh naha atuh beta apa pamajikan maneh nganjuk. Nya abi teu terang mun terang ku abi dibayaran. Heuh, naha bisa kitu. Nya da kumaha deui teu terang. Punten pisan sanes. Heuh, pokona mah ieu waktu geus lila ieu. Nya pasihan waktu we atuh 2 dinten masih abi dibayar. Ya, ku abdi di pasihan waktu 2 dinten tah lamun tah aya tah imah ieu ku aya deui si jingjing. Nya abi ge parantos pasya sareng istri ge. Kumargi. Cewek mah teu butuh curhatan maneh. Heeh. Nya da kumaha deui atuh. Ih, mamana utang geus gede ya, geus gede. Ya, waktu Gede aja, sana Bang, 2 hari gila. 2 dinten nih. Awas teh eta geus pada dopo ya tanya. Nya 2 dinten. Amun teu dopo ya imah digusur kudu di dieuna kan dibawa. Geus mantap ieu. Aing lieur. Beas eueuh. Kolektor naragi kerubung aing we lieur gawe eueuh. Aduh. Gusti ting paparihan rezeki di langit talagrag. Aduh. Lieur terus yang jangar aing teh. Yeuh, abi saha? Nu mere pagawean ke mana? Pagawean di mana hore gara-gara sia. Naon gara Bae aing? kolektor lagi siang nginjem duit tuh bebeja goblok. Heueuh, lamun aing teu nginjem duit rek ti mana aing Heuh, dah. bebeja ka salaki da naon teh lain. Bebe jaka salaki pangmayarkeun moal. Jadi salaki apa piayaeun nu nagih lain joro. Harayang teuing. Sia nembal-nembal ka salaki teh. Ka salaki teh. Teh. Karating aing dikieu-kieu. NANI?お前はもう死んでいる。Euy kebagakeun meuli urut geuningan. Kapaksa we masih dagur dijual. Ayam si jagur aya nu maok euy. Goblok pisan eta nu maok. Ku aing dileutik diurus mungkin ka ayeuna. Aya nu mali. Leukeun ku aing amun nu mali ka kapan.
ngejet. NANI?お前はもう死んでいる。A few moments later. Tadi teh bangsa teh lupa ke mana? Tadi teh. Ayo langsung ke ayo. Biar lupa kemana ke tadi pergi deh. Oh, kayu. NANI?お前はもう死んでいる。Iya Pak, iya barudak budak bangsa eta malum budak eta teh geus ngeresahkeun di lembur urang teh. Barudak ayeuna kapanggih baseuh matak di garebugan kitu tapa kumaha ayeuna Pak. Yang geus we kieu mah meh aman mah geus we bawa ke kantor polisi, hayu jeung dewek lah. Bawalah si tersangkana meh puguh. Ya tadi Ayeuna lagi sae kita kita gitu we geus ayeuna mah sok meh. Geus we anu geus mah bubar lah. Bubar. Wah, ini penyebabnya. Itu penyebabnya. Pas ya baheula nu malih hayam aing teh. Oh, kumaha itu? Oh, apa? Ya lain. Oh. Sia mah keur hirup ngaresahkeun keur modal ngaresahkeun. Urut we jeung aing sapaehna. Kan aing geus pae sia goblok, kan aing geus pae sia goblok. Tuh, geus eta sahirupna. Mah budak-budak, budak kolektor, boga hutang loba. Mending kena pae aing mah bisa ngajujurigan sia. NANI?お前はもう死んでいる。Di situ yang malih hayam maneh. Baheula. Baheula ieu teh malih hayam urang. Oh, paenya. Eta bae ini mah geus pae atuh. Seisahkeun we. Siang bulan mah sok. Geus pae maneh hirup kene sih geus pae mental. Terus ya nama ampuranya. Mana pocong kreatif betul mau garelu harus pae pocong dia. Urang mah pocong ngabatin. Batin. Udah naon bang pae santai. Hutang kemana-mana, kabang keliling, kasih arung, kemana-mana urang ginjel, jadi loba hutang, Ayo pemajikan kumaha? diceraikan. Aduh. Terus kumaha deui? Enggak ada pakai ceking dia dapat cuma galanus pesannya dikasihieun gimana? Tiga baskom bukan teh? Ngabatin. Oh, ngabatin dia teh geus loba ngabatin naon deui gitu. Beas tinggal di mas letter deui. Anak pencantara ruang. Urang geus mau. Teh ai di kehidupan pocong aya pasal, aya imah gitu sarua. Ari maneh kunaon?
Iya mah di kehidupan alam gaib itu seperti apa? Seperti naon, seperti manusia iya boga imah, boga pematikan. Tidak, di sana banyak pohon-pohon. Dan di sana mempunyai raja satu. Raja apa? Casper. Ya selamat berday. Sabar jak itu. Oma. Nya ulah ngomongnya. Sekali deui jeung sakeun heuh. Heeh, urusan di luar ya. Ada masih usahakeun nu jam nu boga ayamna. Lain mah balik ke yoyongnya. Alhamdulillah Pak Ustaz. Misteri mitos-mitos warga teh atos sering saya belas kata 50 orang. Alhamdulillah. Jadi tamhilaf tonton terus jejak taruh rumah di channel YouTube Channel Aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, jadi nih kamera action. Jadi begitulah untuk anjing sampai Asia. Set, kamera. Jadi begitu jadi begini Kan ini dapat jam ini ya. Aduh. Mario, kemana sih mana? Adik kadinya heula kacolat. Kenapa jalan? Emang jelema. Nang aun. Taruh ieu. Oh sia tadi Action. Oh sia bawa nu maning ayam aing teh. Oh, dah saya kumaha? Oh, tadi kan. Terus kaya nama gelut aing supaya. Ada ini spy berlaku. Kat. Contoh nanya, di alam dia saya PS. Iya, PS nanya lu. iya. Rasa naon? Masih yang pernah ada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sujuran IC. Dan jangan lewatkan jejak terang rumah episode selanjutnya. Dadah. 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita